Ah, yang bedilan jeung si Kani lah. Mana mun jelema wae kieu can datang anya. Nih. Ini dipanggilkeun bebedilan nih, jerak ka dieu nih. Tah. Karek bantuan gawe di Lebak dah. Haji kita ngaran awi. Kuaya we pagawean teh Haji. Bakedeng deui Haji jaba ka pasar deui meuli domba. Lek kurban naon cenah deuh, ampunannya Haji. Hayo Ji, mumpung keur boga kurban mah. Asa-asa berarti bang domba. Sapi atau aja mah boga mah. Ah. Halus si Kanil ieu. Nyen pasirna deh. Ah. Kemana di si Kanil teh wae can datang wae. Nil. Ampun aing diajak usahana teh manihara rese si Kanil aing Aduh, mana sih Mang Imron teh nya? Alau, itu dia Mang Imron. Akan aku gejahin dia biar dianya kaget. Aku gejahin. Akan aku tembak dari belakang Mang Imron. Ini dia. Akan aku rewah-rewah Mang Imron. Akan aku tembak ujung Mang Imron. Nembak. Lagi ngapain? Tah, iya bener kerja atau kita geus boga. Meang mulung. Nah itu halus ieu ge. Heeh. Di peluruhan can. Ya bolong-bolongan naon teh ieu. Oh eta bolong ieu eta. Coba eta sorana. Oh, iya jajal. Halus yo. Nomor sudah jajal. Brand ieu mah nya. Brand, nembak. Dua. Haji ka mana Haji? Nyaho Haji teh ka mana meureunnan aing bantuan Baba di tukang nya. Babat. Heeh. Ayo tuh. Sekarang datang sama eta. Tembak engke. Yo, lamun asiro orang tembak bujurna. Heeh. Hayu diajar nembak heula, diajar ngincer. Nah bener nah kita. Ayo. Pantatnya. Tembak. Incar pantatnya. Ya. Terus. Bro Babat. Ayo. Ampun aja. Naon ieu ya loba domba na ieu. Buset nang mager domba diasup-asupkeun. Aduh, aing coba mau jalan dek pembangunan deui na ieu. Waduh, teu bisa dibiarkeun ieu. Sembarangan wae, buset ku aing dijieun waterboom ieu ku aing diratakeun ku aing ka ditu tuh. Jadi ka ti ditu teh katempo ka dieu nega. Buset, pokona bakal bagus. Nah ini ngomong-ngomong aing ka mana ibu budak mobil? Tadina eta. Malah mantap aing kudu ngojek meureunnan. Buset, goblok amat budak. Tah. Iya jalan je. Wah ini biayaan gede jalan di bangkos ieu. Naonan ieu bos ieu di Garawe. Bener pisan. Ya jauh banget lah wah. Udah. Gini ada. Buset tuh bananya kapuk. Goblok teh. Buset, indah bener ya. Buset, pas banget ieu pembangunan ieu. Mah ini moal 2 triliun ya ieu bisa ngabangun. Balik modal moal yang ngabangun beak 2 triliun nya ieu. Jigana teh bakal balik modal ieu soalnya tempatnya indah ieu loba jelema ka dari engke. Ngepas banget aing nanyain pembangunan motor acan lagi budak goblok nyaho nganterkeun aing menyang deui ya aduh kosong ieu mah Aceh buset nongkrong wae ngojek kadinya ka arep lain ngojek imang ih kok nelain ojeknya dibayar 5 juta kadinya tah arep 5 juta oh jadi hayu ka arep ge mang 5 juta mah hayu
Ayo siap. Kudu oja gua iya numpak Iya. aing mah. Ke mana ieu? Balinya ka hareup. Hareup. Balinya ka proyek 42 dah. Siap pisan. Bos. Dah, ulah ditembakan aja bujur aing atuh sia mah mending beri di bare bedil aing ah. Tah, iya nih ya. Mana? Ini ngagawean ieu ya. Tembak kalian atuh. Mana orang tembak jukutna heula. Tembak. Ya, iya ya. Ulah tembakan wae dah. Tendenan bebedilanna tenden ke. Ke lamun aya saha urang tembak tenden eta tenden. Tah, diajar ya. Tah, Komang Imron diajarkeun nya. Iya, deka mana sih? Meuli. Dah, kalilaan mah nyabet banget tah suku. Ah ya. Tah, ieu si Bitku. Atuh, ieu ti dieu. Ah Iya. sok. Kait. Sok babat. Yeh, ngalah eta anu dibabat. Iya. Itu meni ku harese di. Tah, terus. Tah, ulah gitu. Atuh ieu seseukeutna ieu. Sok. Ajar. Terus. Kita ibaratnya saya jadi bos dulu ya. Iya. Saya jadi bos dulu. Iya. Siap. Nah, ini nih yang bener nih. Iya, terus. Nah, capek nggak kamu? Capek nggak? Capek. Ya, kalau capek istirahat dulu sini. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Ya. Kalau jadi bos saya mah bager. Iya. Duduk di sini kita ngobrol. Ya. Aduh. Iya. Tuh, kita mah bos-bos. Kurang masuk we. Mumpung haji eueuh urang ieu. Hitung-hitung libur we. Tet nilainya. Itu mau nanaon pisan? Henteu mau eta doang bebedilan. Aing diisuk meni arara tuh eta. Eta reungit di lebak. Sia kayak karak bikin mah ka mana wae. Di ditu tadi tepan bari ieu teh anu bebedilan. Bebedilan wae, urang bebedilan wae nah atuh. Mun si Iro sugan karak tembak. Ieu rusak geuningan. Hah? Rusak. Emang ieu dikieukkeun? Eta pan emang na pelorna na eta. Kadang abe jadi penembak gitu. Manuk. Mana? Manuk tembak. Mana? Nah, bener manuk. Nah. Terus. Nah, itu lihat Mana? taina. Siapa malah ngincer etana. Ulah eta mah. Bolong itu. Eta mah atuh liang beda. Mana? Emang rada ngarendeng liang eta jeung liang tai mah. Ulah ada. liang eta wae. Deket itu. Liang taina tuh. Ya mah jadi kalian eta wae ngincer. Kalian detik tah. Tah eta liang eta. Jadi kungeut tuh ngincer teh. Nah, bedia. Sok, tembak. Dar. Waduh. Imron. Enak iya pengen Mas Imron. Ngecek na itu ah. Udah katanya mang. Dekat panas. Buset, kena 5 juta ini. Goceng itu masih ya. Goceng dipakai usaha mah jadi 5 juta. Banyak orang. Aing mah. Enggak sah. Aing mah iya di rek nyen warung teh ya Ditipu wae nya budak. Mata aya 3.000 kurang 3.000 kalau 150 anggaran yang ngurus orang dolar sama ahli sugan ini kudu laporan heula ka bos ya bos sirkum bahkan jebak kampilan anak buat marulu cukup singgelempong tawan deh. Ya. Tawon. Tawon. Wah, belum tawan teh. Yang ngitung barok ngitung nama kaledon deh. Saya tampil nyium karena pipi. Bising nyalahannya hitungan. Bener juga nah.
Tah, nu kieu ieu disebutna ieu masa depan suram teh. Kaciri ti banget balang sakti bang kitu we pagaweana teh si Imron mah. Untuy-untuy yanding si Kanil. Gadak waduk meureunana. Kita mah digawe jeung aing. Malah jauh we kitu. Tubang naon ti kituan. Oh, masa depanan kos kieu mah tuh. Ampun Imron. Dah, licik atuh ah. Ayo asal tarehat. Buset, sia Kim. Dek lak naon saya babad. Nyao ieu haji. Ieu dah Jadi ngengkang-ngengkang we Kim aing ampun aing. Lain. Tibang pulak-pulak kos kieu mah lambat tadi duitna ge lambat. Oh ya nyao ieu teh haji tuh aing ngomong-ngomong kita di ka mana deh. Ih, nya aya telag-telag we nang kos kieu garandeng wae. Iya, mau diajak kawinnya tengah nembakan bujur we tuh. Aing kalilaan mah. Lain di Garawe mana itu di proyek aing. Proyek anu di mana sih Kim aing? Aduh kamari sia nempo teh jeung aing. Oh, nah itu ada jalan sana. Goblok. Oke, suka aing tadi ge. Aduh aing. Hayo asal hirup we sia Oh, mah. sia mah. Atuh tadi kan atuh naik ngajendok aing babad mending sakieu mana mah ngalah nembakan ka dieu we yang Lain siki kelep aing mah bakalan nyer goblok. udah ngajendok ge dulur haji ku kieu teh. Ampun, aing. Amun teh lain dulur haji dah. Aing tadi ke Kim. Jangan burung Mang Imron ayo. Dok. Nah, atuh dah. Aya ieu keur nanya pagawean jadi ampun aing. Itu tukang gorong-gorong barali kamari teh. Terus Anu urang Sumedang. heeh. Tah ieu teh kurang duaan deui. Weh, Tukang ngagali. milu mah ngagali kuli. Hah? Kuli ngagali daek teh. Kuli. Heeh. Kuli heula keun ieu mah Ki Haji mah. Mau pacul nanya. Atuh hayu. Cedik teh apa bareng? Di heula aing. Atuh hayu teh lama aing rek meresin heula pangabejaan. Ayo. Ayo. Dar. Tembak sarkem lah tembak. Tembak Hakim. Dar. Tuh. Ya, weh tadi heulan. Iya. Heeh. Ayeuna mah urang teuneun heulan. Heeh. Urang ka proyek Sarkim. Atuh ayo. Lempang we ka ditu mah. Sarkim mah keuneh ngojek nyana urang lempang aya nyaho proyekna nya. Heeh. Urang teuneunan ieu. Loba bedilan we na itu mah era loba aya ke nempo beko. Nah, itu nya resep teh beko. Heeh, numpak beko nya. Heuh ayo. Teuneun ieu na. Ayo numpak beko euy. Bos, bener tungguan. Amen. Kemana sih? Ih, buah ini ke proyek kali itu ngecek. Ke proyek laporan heula iya. Anggaran Nah. kurang oke jadi. Anggaran kurang. Nya heuh tadi Tadi po, rekapannya. balok tadi geus dihitung kuing, Bos. Di gudang. Heeh, jeung bata jual sekalian dah. Iya, tambah jeung ke proyek nu itu hiji Nah. deui. Ieu tulisanana karak tulisanana doang eta. Jadi lamun dianggarkeun teh urang setengah teh deui. Oh, bisa dibakene. Lain setengah hari setengah teh. Gambaran di tengah deui. Anu kekuranganna berarti ieu teh solar. Kosong ieu tah nu detailna mah di jero. Oh, di Rojok. Kena itu di lapangan atuh. atuh kan itu aingnya. Ah, ya duitna. Duh, aing can nyaerkeun. Aing ke isukan purit. Atuh ayo bubur Banyak. bareng. Itu saha bro abrulan? Anak Mana? buah eta. Hah? Anak buah. Biasa si Imron. Ayo ke bareng ka ditu nya. Ayo. Ini ada di jalan ya. Ya mah tidak ternyata dok di babedilan di tendang sudah eta mulung deui nahaun atuh kita aja. Rek jara resena teh. Ayo urang ka ditu Sarkim. Kulit ngali eta. Kulit kali naon atuh sia. Kalau ketemu ga motor urang lempang we. Tah di jalan tah. Tuh ka ditu tuh ayo. Ya mau mani. Esok. Aduh kan dok. Buru-buru ah. Ini ada usaha temen ini aya rese. Buset ieu kumaha sih min? Ieu proyek can naon kieu kan kahayang aing mah ieu dorong heula ka ditu tuh supaya lalega. Oh, mana teh keur dorongan itu bos itu. Ah. Lain ieu urang peuting ngaran-ngaran digawe urang peuting karek nang sakieu atuh.
Ang modal loba kene wae mun modal men. Kalau itu anggaran kotor kan itu iya beli kos dia itu catatan itu. Wah ini banget ini iya tuh pembelian. Pembelian berarti itunya. Pembelian ya solar. Nah, iya paket kamari murah kata jong dulu hiji. Ampun. Kata jong semplak. Dia mah kudu dua deh mah turun atuh mah alat. Meski cara nama. Coba di eta bos eta. Ieu pancang doang ieu 400 lonjor eta. Jadi bayar ieu panan. Bunga menigas disusulan budak oge teh wah beunah. Tara balik-balik tuh. Mana budak oge menigas arateuleun ngoseh. Masih eta mana budak geus tara digarap. Buset atuh garap heula balik di penting mah. Emang itu kudu dipancang. Ya dipancang digarapan bos. Wah ieu boga garapeun. Oh si ai kadinya nama. Enggak saya nama bola kalau kasih belah di pojok tuh. Oh tuh ayo, ini jero ayo. Untukin sama. Ampun aing mah. Nang lain sih cuma tarang ngalepok. Ini terang ngalepok ayo pulang ke sekolah gitu bos. Lalu lulus panan. Yo, aing nama. Eta nu barang yang di gudang teh yang jualan lamin. Ya yo. Tuh. Anak buah bos tak. Begitu sing poyokon. Geus tong digawekeun ieu jeung parepeh we dicor hijikeun. Ih, karunya eta si Imron. Geus moal bener ikos gitu mah. Nah, emang lagi sih kata mbon teh sarehat. Coba bener-bener lagi ah. Ora aing ngurusin karari teh. Kayak si Imron. Lari Baru bawa ya. 11-12 jeung bosna dulu. Tuh, nih tuh, Hah? itu doser tuh. Tuh, Ai itu unit apa beko itu? itu unit beko, uyo nyiuk. 2 unit beko. Unit beko tuh, di dieu kayak urang meureun peung ieu urang uli naon dina ieu. Ayo ka dikurana ka bos sarkimeun tuh kata bos tuh. Ayo. Ah, gede. Udah payah angkat poin kodoan eta sih angkat tabrak beko sia. Kade ya. Anak buah. Apa? Kade lah na yun. Si Kanil yang nempo we beko. Oh, mana beko? Kade lah emang gitu. Aneh mau nempo beko teh. Aduh, ini dia di bos nami bos. Aduh. Ini warga ieu. Jadi nyapakan we bujur naik. Diuk. Yang nempo we beko ieu pan. Lah, beko tempoan. Ya, mau gawena memual ke nempo beko. Beko unit. Ih, aduh baheula unit mah. Hah? Ino beko. Bekonya. Tadi Beko. kenal beko unit cek Mang Imron. Eskalator bahasa Inggris. Mau begitu udah dipihara gitu ay. Lumayan tanagana mah rada-rada min. Dicor we dihijikeun atuh jeung gorong-gorong. Nah, mana ge pantasnya mah di Jemparepe. Aing wah, urang di jeung parepe, nya udah parepe. Naon parepe? Cuma parepe. Cuma parepe orok cerik di papan orok. Papan roti nya parepe. Ayo, juga numpang unit. Unit ieu tah. Hah? Gamron sok ieu kan kayak izin saluran cair. Heeh. Saya ku sia paculan Ron. Soalnya beko teu hari, bekona nek turun di genep tapi engke minggu hareup. Kumaha ya? Make eta we unit. Make unit cenah Teu ge. bisa teu hari soalnya ke lambat jadina mieun Bos. paculan. Uruskeun karari itu nya teh sanggup. Ye, kunaon emang? Uruskeun itu geus ngurungna kurang beres. Ih, atuh Jadi jeung parepe nu gawe itu mah. Oh, ampun. Naon parepe teh? Aya Tumin bom. Barang jadi manor gitunya mana. Apa ingat? Hanya si Tumin. Ya, Ron. Ke benar-benar ke ieu modal ieu tadinya saluran saya imar ampat ieu jadi longsor. Duh, oh tuh enak nih nempolan tuh kadinya nya. Tempoana tuh pegawainya tuh. Duh, lain Mil. Tempolannya katanya si Bang Palajo unit teh gawena mah moal. Ayo. Wah, iya. Tuh, mana sendal mantong dipake. Nek ngopi heula aing soalnya. Wah, banyak. Bro, Puan. Aduh, aing sok aya ragu na ieu. Mandor teh bener ieu si Tumin ieu pagaweana. Ieu ngadatengkeun cocokan orai duaan deh nyok bener nyomoal deh pagaweana. Aduh, ampun.
Ampun, ampun aing. Karena anak buah nu ojes.